Kunaon paseta acan Isra Mi'raj manahna Kanjeng Nabi dibersihan heula ku malaikat Jibril. Nah manah Kanjeng Nabi teh kotor, manah Kanjeng Nabi mah bersih. Teu aya bangsa panyakit-panyakit hate jiga sombong, terus teh ria, sum'ah, hasud, iri, dengki jeung sanesna. Terus atuh kunaon dibersihkeun deui aitos bersih mah supaya lebih indah deui. Ai nu naros kitu sok emut kanana dong. Jamilatun jamilatun walau kanat badannahum qabihatun qabihatun walau tajayyanat kulla yaum. Nu geulis mah angger geulis najan bari hudang sare, nu gote mah angger gote najan dangdan unggal poe. Tah jiga kitu. Jadi kermah sae Kanjeng Nabi teh tuluy dibersihan atuh leuwih sae sakumaha jiga tadi. Jika istri anu geulis tanapi pameget anu kasep kermah kasep tuluy dibersihan tuluy ibak beres ibak dangdan heng make parfum atuh kan meureun beuki indah tah sapertos kitu umpama anana